lieur parusing teh dirage hayang HP kok teu dipamolikeun. Teu ngarti boga kolot teh. Bong hayang boga budak, ari geus boga budak aya kahayang kakak teu dicompona. Kan seutik ayeuna teh belajar teh daring utamana kudu boga HP. Ieu HP butut tepira urang mah minta HP nu murah sirage ieu mah mahal sirage urang mah minta anu harga 15 juta. Bungkal ieu mah kabok ge minta HP anu harga 15 juta jadi bere kakak kabur. Hari ayeuna kalakang ngadeuketan ini. Padahal alusan saha orang jeung nini. Kita saung. Alah, genah ieu angin. Minta tadi ka dieu teh. Daripada di ditu popanasan jiga nu gelo. Selamat tuh beja ini mah beja naon ai marah sok pura-pura teu apal naon maknya teu apal tong sok kitu ka babaturan masuk cenah nyarita maknya teu apal ulah api teu apal atuh sok nyarita ka urang nyarita naon. Apan maneh teh dipangmelikeun HP ku kabogo 15 juta. Waduh, gaya batur mah. Tunggu jerud. Hayang ninggali atuh urang HP-na. Heeh. Ting urang mah balik. Rek ka mana? Yuk. Kamu mah sirat mah sareng si Intan teh. Ayahku menang HP na ngimpi. Gas balik. Tong hilap, di like, di komen, di share, and subscribe di channel Rahma Anu TV. Antos video dan kuring saladenna. Dadah.